Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu kasempatan hayu urang sasarengan ngamutolaah deui kana kitab Akhlaqul Banin karangan Syekh Umar bin Ahmad Baroja anu mudah-mudahan manfaatna ngocor ka mantena oge kaberkahanana dugi ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngawitan dina juz anu kahiji bab kahiji bimaza kalawan perkara naon yatakhallaku yen berakhlak saha alwaladu budak lalaki. Yajibu wajib alal waladi ka budak lalaki naon ayatakhallaku yen berakhlak itu si walad bil akhlaki ku pirang-pirang akhlak al hasanati anu sae min syugharihi ti keur leutikna itu walad liya'isha supaya hirup itu walad mahbuban halna anu dipika cinta pi kibarihi dina waktu gedena walad yarudha mikarido anhu ka itu walad saha rabbuhu pangeranana walad wa yuhibbuhu sareng mika cinta ka itu walad saha ahluhu ahlina walad wa jami'un nasi sareng sakabeh manusa. Wa yajibu sareng wajib alaihi ka walad aidon deui naon aya beta'ida yen ngajauhan itu walad anil akhlaqi tina pirang-pirang akhlak al-qabihati anu goreng kaila yakuna supaya henteu aya itu walad makruhan eta anu dipika ngewa la yarudha henteu mikarido anhu ka itu walad saha rabbuhu pangeranana walad wala yuhibbuhu sareng henteu mika cinta ka itu walad saha ahluhu ahlina walad wala sareng henteu saha ahadun salah saurang minan nasi ti manusa.